anu kahiji ari urang dia hayang maju, hayang makmur, hirupna ti mana? Hiji hirupna ti gunung, dua hirupna ti sawah, nu katilu hirupna tila. Anu hirup ti gunung urang wayahna kudu ngajaga ajaran karuhun. Naon cenah? Karuhun. Ari ajaran karuhun teh naon? Ajaran ngajaga gunung. Aya gunung tutupan, aya gunung titipan, aya gunung awisan, aya gunung garapan. Ari gunung tutupan ti mana? Di puncak. Puncak naon? Puncak gunung. Tempat naon? Tempat gonggong sima gonggong. Nu remet ku tatangkalan, akar-akaran, daun-daunan, jangot-jangotan, kabeh eta teu meunang dirampa, ditincak ku manusia. Oke, urang jelaskeun. Kunaon teu meunang dirampak jeung ditincak ku manusia, sabab eta gunung eta akar ngecelakeun anu disebut mata air pegunung. Lamun mata air pegunungan ngeclak, lamun aya jelema eta mata airna bising kakotoran, bising kakiihan. Eta makhluk nunungguan tangkal anu ngalahirkeun caina bising kaganggu. Eta manuk bising keur nogan, eta manuk bising keur anakan. Eta ekosistem gunung nu mere kahirupan bikin manusia ulah digunasika teu meunang naek ka puncak gunung. Eta disebutna gunung tutupan. Nu kadua gunung titipan. Ai gunung titipan teh naon? Titipkeuneun ka urang jeung anak incu, poma ulah dirogahala, ulah tunggul dilarung, catang dirumpak. Dua karuhun itu nu ngajarkeun ieu teh. Nu katilu ieu aya gunung awisan. Gunung awisan engke menang eta digarap, tapi tong ayeuna jaga. Naon sababna? Ayeuna mah aya keneh pan eta gunung garapan nu dihanap, anu jadi kebon ente, nu jadi kebon pinus, nu jadi kebon-kebon nu digarap ku urang. Ta eta hak urang mah nu dihanap, sabab nu dihanap nage mere kahirupan poma ulah naek ka luhur. Supaya naon? Supaya eta sirah cai ngalir ka sawah, engke ngalir ka susukan, ngalir ka walungan, engke ngalir ka muara, tapi ka ngalir ka lautan. Eta nu dimaksud. Cekolot mah kalimatna teh gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Ieu nu bakal mawa kamakmuran urang Sunda.